Wilujeng tepang deui di acara Babanu Kuping bareng AE Channel. Hadirin samudayana bahwa urang salaku manusia ku Allah teh dimuliakeun di antawisna ngagaduhan akal. Ya, bahkan dina sapalih keterangan ya, aya disebutkeun hidayatul akli, petunjuk atanapi fasilitas Allah berbentukna akal. Ya, di urang mah mafhumna manusia mah gaduhna akal gorizi. Ya, aya nu disebat deui akal tabi'i. Ya, naon akal tabi'i? Tobeat. Ya, anu aya di hayawan bahkan di manusia ge tiasa nerap. Sapertos hoyong tuang, nalika lapar milarian tuangeun, nalika haus milarian kangeleueteun, nalika urang butuh syahwat milarian pasangan, nalika urang aya kahoyong milarian atanapi kenyumponan naon ku urang dipikahoyong. Sadayana manusia gaduh sifat eta hayawannya kitu deui gitu. Tapi nalika akal eta dibubuhan ku hidayatul irsyad wal bayan ya, ayana petunjuk ya jeung penjelasan mantap dina sapalih keterangan para ulama ya, al ilmu huwa kitabullah, ari ilmu teh eta teh kitab Allah, wahyu ti Allah ya. Geuning ilmu ti Allah sabab uyah handai kapengker dina pembahasan urang diciptakeun ku Allah, bahkan bumi jeung eusina jeung langit fasilitasna jeung urang manusia ge diciptakeun ku Allah nya pasti tata cara kaepiah urang ngalaksanakeun kahirupan, ngurus diri urang, ngurus alam dunia jeung eusina ge kudu kumaha Allah. Mantak disebatna ge naon? Huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dina surah Al-Baqarah mah nya. Jadi aya wahyu teh aturan agama teh eta teh suatu petunjuk pituduh cara make naon, make urang diri pribadi kangge naon, kangge ibadahnya saur bahasa agama mah tak urang naon aya alam dunia jeung fasilitasna nu ku urang ditempati tah diurusnya sebagai khalifah ngurusna dengan cara yang baik dan benar. Mantakna nalika urang mempelajari suatu ilmu agamanya kade bilih ku urang dibentenkeun antara ilmu dunia jeung ilmu agama siga dibedakeun nya, padahal henteu eta teh satu kesatuan. Sabab dunamina ilmu wahyu atanapi ilmu agama berkaitan erat jeung naon, jeung kahirupan dunia. Bahkan mun urang hoyong terang naon wae istilahna rahasia dunia nya, baik secara mun ayeuna mah cara dagang supaya sukses kumaha, cara urang supaya jadi laki-laki anu sukses kumaha, jadi seorang ayah anu hebat kumaha, jadi seorang suami yang luar biasa kumaha, bahkan jadi pimpinan, jadi rakyat anu bagus kudu kumaha nu sae eta saresna aya dina naon tuntunan agama. Mung terkadang urang can terang kitu nya. Kadang-kadang berpikiran urang sempit ya, berpersepsi bahwa oh agama mangan ukur ngatur naon bab ubudiyah, ngatur salat, ngatur saum jeung sanes kantenna. Henteu padahal mah ya. Sabab nu namina ilmu teh ya eta teh aturan Allah nu dilungsurkeun ka manusia lewat para rasulna, namina wahyu. Mata ku urang kedah dipelajari ge kitu nya. Tah eta teh sabab penting kangge kahirupan. Tah nalika ilmu eta ku urang dijanten janten emutan diemutan ku akal di kumaha dicanak jadi weh suatu pemahaman. Matakna engke aya disebut hidayatu taufik. Naon hidayatu taufik? Petunjuk Allah nalika urang gaduh akal diangge kana memahami ilmu aya we naon? Aya we hidayatu taufik. Prak urang tiasa ngalaksanakeun eta naon? Ilmu. Matak nu disaurkeun ku Allah dina Quran yang ka Kanjeng Rasul, innaka latahdi man ahbabta. Saestuna anjeun teh tetiasa masihan naon hidayah kajamin pika cinta ku anjeun. Maksudna tetiasa masihan hidayah eta teh hidayatut taufik. Teu bisa ngarobah hiji jalmi tapi urangan ukur ngasih penjelasan atanapi pembahasan mah ngawartosan mah tiasa. Da eta disebut hidayah irsyad wal bayan. Tah nalika akalnan gorizi sehat maka tiasa narima ilmu, tah anapun engke tiasa ngamalkeun jeung henteuna eta mah urusan hidayah ti Allah disebut hidayatut taufik. Eta jalmi nalika terang kana hiji leres tiasa ngalaksanakeun, nalika eta jalmi terang kana hiji kalepatan tiasa ninggalkeun.
tah eta teh naon anugerah inayah ti saha ti Allah Subhanahu wa taala. Nah sakitu wae mudah-mudahan janten kamangfaatan khususna kangge simkuring umumna kangge urang samudayana wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.